Numatak sok kurang tingkat deui ieu budaya hampura nu geus ampir leungit. Ulah ngarasa aing pang benerna, ulah ngarasa aing pang unggulna. Luhur ku ilmu, jemar ku panalar, sugih ku pangarti, jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan kaituna. Nya leres. Sabab naon? Jelema ngaku salah eta jelema rek soleh. Tapi jelema ngaku soleh eta jelema rek salah. Nu matak posisikeun yen ieu urang teh bobolokot ku dosa. Di mana-mana posisi urang bobolokot ku dosa bakal gampang urang menta hampura ka batur. Di mana ngalakukeun kasalahan buru-buru penta hampurana. Lainna naon bisi kabawa maut. Da urang teh makhluk komo manusia hiji wanci bakal pinangih jeung poe akhir raga ditinggalkeun ku nyawa maut pingaraneunana. Sedengkeun ari maut teh pan teu nyaho iraha. Manusia dikungkung ku pati mun datang sok ngadodoho. Bisa berang, bisa peting hanteu pilih-pilih mangsa. Sanajan urang ngajerit maratan langit goceak maratan jagat. Sanajan urang nyumput dina panto besi, cek bohongna pasti malakal maut mah bakal datang ngan urang teu apal iraha jeung di mana. Rahasia numur beung alam tah dumasar kana hal eta meureunan. Sok urang pada saling hampura besi ka babawaot. Nya leres. Sabab bakal dipenta pertanggung jawab anjeun ke di yaumil akhir. Pangeran morek nyiksa jeung ganjar ka makhlukna lintang ti makhluk anu kudu eling kana siksaan jeung ganjaran pangeran. Leres. Nu matak ieu urang tingkatkeun deui budaya hampura. Nu geus jadi barang mahal itu budaya hampura teh di urang teh. Kadang-kadang pan katutupan ku gengsi, ku era, ku amok, malahan kade ulah ngukut penyakit dendam dina hate. Bahaya. Bahaya, bahaya. Ngukut dendam dina hate bahaya eta jelema jeung ngabahayakeun ka batu. Ai bahaya keur urangna. Lamun urang ngukut ka dendam, ka benci jeung ka sulit ati dengekeun. Ceuk medis ieu mah ieu. Pandangan medis da eta teh ilmu keneh sarua ilmu pangeran. Nya leres. Jadikeun ku pangeran. Ceuk medis panyakit anu katarima ku urang, anu kaalaman ku urang, anu nyayang dina awak urang, ieu teh panyakit teh gegedena tina pikiran. 80% cenah tina pikiran panyakit teh, 20% tina hakaneun jeung lain-lain. Tah lamun urang ngukut ka dendam, ka benci jeung ka sulit ati dina hate, darah tinggi mah di tangan. Ya pasti ulah. Kolesterol mah kasakuan. Komo asam lambung mah. Nya leres. Nu matak geura bangblaskeun ieu hate ulah hukut ka dendam, bahaya aja. Nya leres. Bangblaskeun. Ulah ngarasa aing pang benerna dawuh tugas manusia pikeun ngahakiman diri batu. Eueuh tugas manusia pikeun ngahakiman diri batur. Da agama datangna ka manusia teh pikeun ngomean akhlak. Akhlak saha? Akhlak urang. Ari eta ka batur geuning mamatahan, ta eta menepikeun. Ngelingan ari nepikeun jeung ngelingan hukumna digugu syukur, teu digugu ieu hate ulah pipileueun amak. Ulah pipirueun ara sabab naon? Cing inget taufik jeung hidayah eta hak gratifna numur beung alam. Lain hak urang.
urang ngasa ukur nepikeun digugu syukur teu teu nanaon da urusan manehna dan nafsi-nafsi kaituna mah agama maneh keur maneh agama urang keur urang ngan urang boga kawajiban nepikeun ngan di mana teh di tanah ulah amal ieu mar kumaha atuh da beda saeutik perbedaan beda saeutik pamadegan bid'ah beda saeutik keyakinan kafir neraka dolalah kabatur teh ngagampangkeun ngakafirkeun nganarakakeun teh teu beda jeung manehna asup neraka sia emangna neraka teh nu nini sia boga orang dalam maneh di neraka rek jadi panitia sawarga sia bisaruakeun jeung pabrik neraka jeung sawarga teh gampang kabatur teh nyebut asup neraka nyebut asup surga kade asupna manusia ka sawarga lain ku amanah tapi sing inget asupna manusia ka sawarga lintang kuridona pangeran kade nu mata kade ulah ngagampangkeun ulah gampang nyebut kafir nyebut bid'ah kabatur teh komo sakayakinan mah ulah gampang monis tadi ge eueuh tugas manusia pikeun ngahakiman batur eueuh tugas pikeun ngahakiman diri pribadi boh tekadna boh ucapna boh lampahna sangka sumener kana hukum-hukum anu pertela leres nya leres tok sampuraan ayeuna mah ulah usuman hampuraan teh usuman kumaha heuda di urang mah hampuraan teh usuman komo ayeuna haneut keneh dina mangsa lebaran kakara saling hampura dina Idul Fitri mapan komo wah di urang mah aya budaya mudik nepi ka macet pan di jalan aing ge telat datang ka dieu nya lain goreng hade eta teh hade eta teh budaya mudik teh luar biasa budaya urang hartina bakal silaturahim kaituna saling ngalubarkeun kasalahanana komo pan urang menepi ka diatur dina beres salat ite indung jeung bapa teh dina kursi anak mantu ngajajar sasalaman aya nu sujud wae ka indung aya ku hormat-hormat nepi ka nyuuh nepi ka juuh cimata hujan cimata hade eta teh hade memang kitu kuduna ngan anu jadi salahna di urang sahari taun seremonial wungkul tradisi wungkul jiga nu heueuh dina poelan lebaran mah saling hampura 3 poe we teh dinya pabaeud-baeud deui teh sile omongkeun deui sile dedetkeun deui sili unuskeun deui sili gorengkeun deui komo mitoha ka minantu mah katurug-turug minantuna pika sebeleun padagan minantu unga poe ngan selot teh jeung selot kade moal aya nu beunghar tina judi moal da selot teh judi teh moal aya nu beunghar tina judi moal nu aya mah awut-awutan bangkar anu aya mah tina selot teh loba contoh-contoh anu patotos gara-gara tina selot teh tingali ekonomi awut-awutan rumah tangga awut-awutan kadang-kadang jeung pamajikan cerai gara-gara tina selot teh nya utang ngajajabek leres utang ngajajabek ka itu ka dieu nya sabab naon ari judi teh diharamkeun ku agama ku nagara teu meunang sabab naon tingali anu judi terus panas awakna
hayang deui da puguh iblis bermain di dinya ngelek ketek terus iblis sangkan urang tikubrak kena jurang katungaraan masang deui banyak duit nginyeum ka itu ka dieu dar nginyeum teh kanu lain-lain ka saha ka Bang Emok Kiripo atuh. Bang Emok teh eta mah lentah darat Bang Emok mah sabab neuneun bunga nage wah sangeunahna kumaha karepna sok bayangkeun nginyeum 1 juta tarima 800 unga poe mayaran can anu leuwih era unga poe rebo nangtung bari berjanji aku berjanji geuning salira uninga baheula aing fungsi jadi koordinator mata sadar ge ayeuna Koordinator lapangan. nya leres tuh ya kaulah mereka bejaan ka maneh aya carana lamun maneh hayang menang judi aya carana Allah Kasih tip. jadi itu aya carana menang judi aya cici kumaha berarti osyo goblok kita Joji kaselok cek. kaselo kuaing berarti osyo ya itu mah kanggo ieu we pengetahuan kubatok ya tak itu sanes eta kumaha hayang menang judi teh kumaha teh benar sia hayang menang judi leres tapi loh dibeja-beja di kebatur kumaha lamun hayang menang tina judi naon eureun judi pasti menang judina oh nya tuh desa panjang judi mah ngerek keok mau slot mah diatur teh aing mah wawuh jeung gablek slot diatur teh gablek website-na wawuh aing diatur jadi mau anu menang tina slot kade dina menang lagi eta teh dioprek di setting Mancing. pamancing supaya masang terus waduh jeung moal barokah deui sabab naon aya duit tina judi teh maneh apa haram yakin bener yakin tah dengekeun ku sia dari saya teh menang tina selawat yakin ieu mah aing nyebut yakin haram yakin bener yakin heuh maneh menang tina selawat sakitu juta we dina hate maneh yakin jeung duit haram leres heueuh tuluy eta duit teh dibikeun ka anak pamajikan tina judi teh apa nyaah ka budak bisi teu jajan nyaah leres heueuh ceuk sia mah nyaah tapi hakikatna sia ngaracun kalau jadi anak jeung pamajikan nah jika nu maraban anak pamajikan ku duit tapi hakikatna ngaracun sabab naon duit tina judi dibelikeun kana sangu didahar ku anak jeung pamajikan bakal jadi sumsum jadi balung jadi baga pangawasa ngalir getih haram dina anak pamajikan urang rek tega matak tong kaget di mana anak urang tukang judi anak urang tabrakan tebu-bubu buah-buah sia anu salah tobat ampun paingan pun anak kamari tijalikeun paingan kasus wae boga budak teh tuh mata kudu apik oge hakaneun keur barudak teh tong borok duit batur anu dihakan ku maneh duit urang oge aya hak batur geuning hasil kesan urang sorangan oge aya hak batur 2,5% anu geus kahisap anu geus mampu Allah Gusti wagu tuh nya leres kitu ti mata sok tingkatkeun sanggeus lebaran teh atuh sangat puasa teh aya paningkatan urang teh Perubahan.
ngaya paningkatan hirup teh leres. Itu teh leres. Ieu teh moal naon bangsa buta ngomong kieu teh? Naon? Moal naon bangsa buta ngomong kieu? Kumananya teh be? Moal naon itu bangsa buta ngomong kieu? Dengekeun. Pangeran menteuna ka jelema teu gumantung kana rupa jeung pangkat. Tapi pangeran menteuna ka jelema gumantung kana kabersihan hatena. Jeung gawe anu soleh nyata ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan kariduan mantena. Dengekeun. Leuwih hade jadi jelema bodoh. Digamarkeun ku budak angun anu hina dina jeung tibatan urang ayeuna jadi pamimpin anu sulaya tina baya jalir tina jangjina luncal-linci luncat ulang udar tina tali gada. Nya leres sabab naon? Tempo kanyataanana. Loba para pamimpin urang anu teu luyu jeung ucapanana. Loba mimpin urang anu teu cocok jeung kalakuanana jiga nu heuh pandina mangsa kampanye mah deukeut jeung rakyat teh. Dina mangsa kampanye mah daek ulin ka kampung-kampung. Sia. Belusukan. Kali jalan butut. Ieu jalan rek diomean. Ajeuna pan kitu. Janji yang muruluk ke rakyat cuma janjina aku akan membela wong cilik, aku akan membela wong lemah, tapi kadang-kadang geus ngajedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat. Karasa. Ya, leres tuh nu matak hate lain beungeut. Hate lain beungeut kade. Beungeut mah nomor sekian. Ya, leres. Ulah miyuni kadongdong. Di luar lemes, di jero remet. Tapi kudu miyuni kadu. Sanajan kadu cucukan luarnya, tapi di jerona legit tur amis. Eta ge anu beuki. Da loba jelema teu beuki kadu. Aing mah beuki. Bisi urang dieu resep. Ya, leres. Tuh nu matak sok urang tingkatkeun dina sagala widang kagiatan anu aya patula jeung patalina. Jeung kapentingan nagara jeung bangsa leres. Tah, anu luyu jeung urang ayeuna perkawis naon? Apa negara urang teh ieu teh kedilanda wabah jeung musibah. Bencana di mana-mana banjir, bandang erosi jeung longsor jeung sajabana. Komo banjir mah di mana-mana, angin puting belia belitung ta eta. Belia mah oroknya heueuh. Angin puting beliung can kamari aya gempa gede ingeung leres can cenah bakal kabejakeun bakal aya tsunami. Musibah wabah jeung musibah can katarajang panyakit. Ayeuna masyarakat urang katarajang panyakit anu aneh. Panyakit teh eueuh ubarna gering isuk sore pae. Gering sore isuk pae. Mode Covid baheula kitu di negara urang. Leres. Apa nyaho baheula Covid riweuh? Sok baheula ku Covid baheula. Wah, lalu negara teh. Loba para pengusaha anu gurung tikar, bangkrut loba anu PHK, pabrik tararutup, dina zaman corona mah harita, wah, komo seniman, wah, ripu. Dalang ngajual wayangna.
tukang kenang dijual kenangna tukang goong ngajual goongna nu karunya masinen ngajual gelung nu payu atuh catrik ngajual motor saya teh kaalaman deui ku nagara urang ti leres tah kaula teh geus berkah itu berkah dieu neangan ubarna da kaula teh salaku raja teh umum aing salaku raja ngan saukur diuk dina kursi bari tunyak tunyuk kungkul bentik curug balas nunyuk capetang balas miwarang mung aing teh jiga kitu teh aing barek nurutan Dedi Mulyadi gubernur Jawa Barat. Bapak aing turun ke lapangan langsung nyage loba musuhna ayeuna yakin musuhna ti koruptor wungkul aing menyaho pasang badan aing lamun aya naon ka Dedi Mulyadi siap seniman nya na teh kudu kitu ka masyarakat teh langsung turun lain tu tunjuk ke pamimpin teh contohan tak aing teh hayang kitu ti leres tah kaula teh neangan boh lahirna boh batina artina syariatna ku kaula dilaksanakeun atuh batina ge ku kaula laksanakeun kaula teh mujasmedi kahyang widi mujabrata kahyang mahasukma kaula teh akad kaula teh leres menang aing teh ganam ramu kenging ganam ramo bener ganam ramo teh aya sorak tanpa ketinggalan mun ayeuna mah ilham lamun ka nabi mah wahyu meureun leres kumaha cenah saur eta ganam ramo ceuk ieu ganam ramo bisa wabah ilang panyakit leungit di negara urang tapi di negara urang sakaula salaku raja kudu mibanda hiji mustika bener jimat tah eta jimat mustikana buli-buli lain mustika merah delima lain lagi katipu ku merah delima teh baheula batuna mah batu siem si goblok deh dihabuskeun kana cai teh pake laser ini kamu jadi beureum alas dibeli ini baru kana tukang tipu wongko kan dukun mah tukang tipu di mana ge udah tukang rebab gitu sulap jeung sajabana lain kitu naon pancawarna lain virus ieu teh keur gering kudu make virus ongkoh atuh leuwih bahaya sih teh sanes ali lain bambu petuk lain kunaon tah ieu cenah jimat teh atawa mustika teh disebutna mustika kalimusada layang jamus lain jamus kalimusada di mana ayana tah ieu layang jamus kalimusada teh geus aya nu nyeka Nono gagal atuh jadi gagal total. Saha nu nyekana teh Raja Amarta ngaranna Yudhistira. Tingali negara Amarta ayeuna ayem tur tentrem. Teu kapangaruhan ku wabah jeung musibah sabab eta Yudhistira ngagem layang jamus kalimusada. Kumaha ulang peser ka Yudhistira dibeli we. Oh, udah bolu goblok gitu. Penta, komodi penta. Beli tadi bikin komodi penta. Kuma tuh kurang pau. Toh.
paling we kurang paling we saya kaulah sanggup paling we sanggup ngan aya deui pasualan naon deui lamun ieu layang sekali musada aing bisa maling mah da aing baheula kungsi aing jadi copet baheula geuleting mah dipaling nang kurang ngan anu jadi anehna eta layang jamu sekali musada bakal balik di kanu bogana lamun japati megiring balik di kanu bogana bener kayu distira lain apa itu Yudhistira balik di kanu Yudhistira bener dicekana mah Yudhistira ngan lain nu Yudhistira nu bogana mah nah saha nu bogana mah maneh bak aing teu percaya saha aki-aki ngaranna Semar Badranaya tak eta nu bogana mah ieu layang jamu sekali musala dipau ka urang balik deui ka itu ka nu bogana walah kena kumaha cik maneh kumaha daya deui atuh nu bogana paehan tah cocok jeung aing Saide jeung aing jadi eueuh di cara aing rek jadi raja tega we demi negara jeung bangsa eta Semar ku aing rek dipaehan heula di mana Semar geus paeh kakara layang jamu sekali musada maka kaboyong ku kaula jadi dua ayeuna tugas urang hiji maehan Semar kadua maling layang jamu sekali musada iraha kaulah urang pula rumah jeung aing ini tadi aing mau wanita batur wanita batur aing mau ngengken ka batur cek aing ugi aing mah yang langsung ku sorangan lain naon wanita batur teh sok kolok duit hiji kitu kadua sok dipotongan gini kibereti aing teh loba pengeluaran bantuan oge ti aing ti luhurna 1 juta ka handap jadi 700 jadi di Panarotong da aing mamung jiga kitu sae mangga duh padahal mah ku kaula ge mung aing mah jeung ini ti aing kabeh siapkeun pasukan urang init ka negara langsung ka Tumaritis nah ka Tumaritis eta Semar teh kampungna teh Tumaritis iya saya siapkan sedanten wadia pala tamtama siluman selemin saya negara raga sabab negara Amarta lain negara jore-jore saya negara Amarta keket de pertahanan saya 4 angkatan dengikeun kumane angkatan naon angkatan udara Gatot Kaca angkatan darat Anterja angkatan laut Jakatawa Bayangkara Abimanyu anakna Arjuna eta kabeh luar biasa can bapana Bima Arjuna eta gararaga oh salira we turu ka itu goblok siap Abdi mau ngantos dia dicekek ku aing. Wabila aya naon di negara albol babatur lagi negara mah ini ti aing kusae mangga. Sabab naon lamun Gatot Kaca kahalangan maneh ngahalangan aing lawan ku maneh aduh. Nah siapa kejeng aduh Gatot Kaca teh gagah saurang moal aya pakarang nu teurak cenah bejan Gatot Kaca mah otot kawat tulang wajah balung besi Gatot Kaca mah kulitna geseng buukna ge paku 7 korongna ge paku payung si Gatot Kaca lamun kiih batur makawan si kiih ari ieu oli rem si teh Gatot Kaca si teh bengkel goblok di Jagaraya nya ngan motorna asa green baheula nu tangkep
wayana sae maka siapkan pasukan sae maka rupina kaulah makanya pesedantan lah dia pratanta mah kurang pada lumampah kena marta jika ini pura-pura mapacu pura-maku habit kalau berat tugas anu luar biasa ya lain gawe enteng-enteng lain gawe memeh dahar asup negara Amarta lamun tengah bogaan pangarti anu masagi jigana sesoro kojur tapi percaya kadungan kau percaya ka Gusti Prabu anu ngabogaan kasaktian kadugalan jika pardebat yakin mantan bakal biasa lepet ke negara Amarta kalian selamat hei sedanten ulah dia pelah tamtama hangkut buta Bobo jangan akan semua pangabatus Gusti buka katapi kalian kabingahan Gusti diterima gancang-gancang teuing ngobrol teh semohon Gusti kalintang bingah we abdi penak teh jalira ye nya taqabbalallahu minna wa minkum syamana makum minal aidin wa faidin mohon maaf lahir di Bandung lahir batin lain bahir di Bandung semohon lahir batin Gusti ya sami-sami semohon nya bagja pisan apuna kamarilin pangi apan mudi name tiasa dinas ayeuna pan abdi teh mudik kemana di si abdi teh mudik teh ka Walet di Walet kitu lamun abdi meti Walet asa teh pun biang ti Kuningan nya pun bapak di Walet pun biang ti Kuningan lahir di Jakarta lahirna di Jakarta semua pan pun biang di kapungkur dagang di Jakarta pun bapak sami dagang di Cianjur di Jakarta tadi dinya panginten macam rama sareng pun biang sareng pun bapak teh keluar ya abdi di Jakarta lami abdi di Jakarta lila sumohon sabaraha lila ini 2, 3, 4, 5 2 tahun ini ay bilang 5 ay tahun 2 tahun semua nabi mah hilapan di abina gitu tapi lami mah abdi mah di itu ya lami mah di Cirebon nya usaha naon di Ciuyah abdi teh dagang naon abdi teh usaha teh kena nugasin semohon gitu bulan anu aya tatawan geuningan nya lamun ditato udah nyerenteng upami abdi nyerenteng sanu ngahalangan geus diuk-diuk semohon bisa semohon alhamdulillah Gusti gasa tepang di nah kamari teh mesen THR ka abdi ngantos apanan ayeuna mah temen mere THR teh cenah teu meunang kitu panggin Gusti ka bawahanna kudu nya manehna eueuh wae apan abdi na sibuk abdi natur apan ayeuna mah usumna tuh THR teh di WA ka abdi nya daya dana abdi ge kana dana atuh kana parsel abdi pada parselnya itu kuliah minyak kelapa abdi meresep teh dalam parsel teh cara biasa kue kongguan anu jerona langinang nih eta teh dioplos Gusti ranginang sareng kongguan
di jero nanti bara rubuk ning duh. Alah. Lain mana jika nu bagjak ieu bagja tuh Gusti abdi mah. Salian ti abdi bagja tos lebaran teh aya nu leuwih bagja kang abdi. Naon teh ya? Indonesia sareng Bahrain menang Indonesia. Berhasil balas dendam Gusti. Bahrain teh eleh Gusti aya kasempatan di sim abdi nyata urang negara urang bisa maju ke Piala Dunia. Wah. Terbuka kesempatan Gusti. Ai Bahrain teh di mana? Bahrain teh paling dituun Majalengka. Si Kiki kata besar. Gitu Gusti. Abdi mah kana main bola teh wah abdi merasa pisan Gusti. Nya favorit abdi mah komo timnas mah. Senajan timnas juga tim Belanda. Ya tapi dah heuh lobana urang Belanda wungkul tapi teu naon da parantos di normalisasi. Naturalisasi. Oh eta teh. Lain normalisasi, naturalisasi. Emanglah irigasi saya normalisasi. Oh teh. Oh Abdul Abi lepat makanya abdi tos wartawan di pieu di wawancara normalisasi we normalisasi berarti lepat kuncinya. Aduh, gitu nuhun geus ya abdi mah. Nya eta teh luar biasa teh lah. Dimana komo Persib mah Gusti di atas angin Persib mah tuh. Masih di puncak. Wah, masih di puncak dingin coy. Pokoknya mah ku Persib mah Gusti luar biasa margi abdi mah darah biru. Darah biru semua. Wapoe kedaharan bulau. Supaya naon? Supaya darah biru. Eta teh biru darahna kau gede Gusti. Da karacunan abdina. Nya jadi darah kotor. Tadinya bijina lagu darah muda teh jadinya. Kumaha we. Semua gitu Gusti. Ya, abdi mah ka Persib mah pokona mah abdi mah margi jiwa abdi mah jiwa Persib. Bobotoh sejati. Ya. Gusti uninga David da Silva. Ya, saha nu ngalatihna? Sok saha nu ngalatihna? Mane abdi naro saha nu ngalatihna? Goblok sueuh teh sia. Aduh yang terang lah. Si Ciro apa Ciro? Iya, si Ciro apes. Ciro di Gusti mah deket pisan baheula mah. Wah, luar biasa di deket pisan Ciro mah. Iya. Kabeh di si Ciro menyebutnya teh Kang Cep. Kang Cep yang kemana? Si Ciro menyebutnya teh. Teu naon atuh resep kana bola mah. Sumohon, aya resep Gusti resep bola. Heula mah osok main bola. Ayeuna tara main bola atuh. Olahraga. Nah, ada olahraga main bola wae atuh badminton ge olahraga. Lempang olahraga. Tinju olahraga teu tiasa. Numutkeun di sim abdi hiji-hijina cabang olahraga main bola. Nah, hiji-hijina olahraga mah lempang mah kitu lari mah teu sanes olahraga, main bola mah olahraga. Komplit. Pargi dina bola mah komplit segala aya. Komplit kumaha? Sok dina main bola mah aya tinju. Tapi dina tinju tara aya main bola. Oke, dina main bola aya tinju aya. Nah, sok dina main bola mah sok anu garelut. Ayo nya tuh. Main bola mah lempang lari aya. Sok. Makanya kayak kecerik naon nya jala eta teh kecerik. Gawang bete gawang teh make kecerik teh baheula mah sepatu dina gawang teh teh. Masih we goblok ka bieu deui. Kitu Gusti abdi mah ku Persib mah ruga kumaha. Margi abdi mah turunan Gusti mah ngeudeunnya. Turunan kumaha? Turunan margi abdi mah pun bapa resep Persib. Pun bapak Persib, komo pun biang mah Gusti di kamarna tadi cat biru sadayana. Spray lagi biru, pun biang mah. Kacana dibuat dipanul ku biru.
bener piking pun biang bawah ku resep-resep na Gusti nya jadi inu maneh teh Persib resep pun aki Persib hari nini tah nini mah Juventus Nah, mahiwa teman ini eta mah kuabdi tri gantep we Gusti nya di keluarga kartu keluarga kuabdi nini eta menteri aku resep Juventus iya nuhun Gusti abdi mah kada Persib juga kumaha main bola ai Gusti bener tara main bola tara ari mandi bola makan tos mangenten naon mandi bola mah budak leutik atuh Simon kuninga mandi bola ya apa tapi bade naroskeun dopri mandi bola eta ngange anu henteu masya we goblok lieur deui pokoknya make anu kasangalian Gusti make sampo goblok nya Gusti bade diangir ku mandi bola nya anjing mau balik Oh, geus wau. Jadi mau balik. anjing mau balik mau Kita kumilu wae. Balik rumah. alah hayang balik anjing Aku naon. aduh manggadeng aing keur aduh keur nyawa bata jeung na yeuh bieu mah aing teh hayang tenang hirup teh euy hayang nyantai datang sieu masa murat teh di deui aing Lain aku naon. nah kunaon panjang anjing jelema ieu teh budeg Buat geus lebaran bacakeun. nepi ka kiamat ya moal cager-cager ceulina di beton budeg anjing akhirnya wajah teh budeg alah kete ka aing nanyakeun Maha. saha nu maot Biasa kayak gitu. bapak maneh maot innalillahi ubaran kutututan hakan tutut ku siang belum aduh hakan ku maneh sia jeung kue jeung kue nastar budeg geura tinggal ieu api-api ngalamun api-api merhatikeun tuh luak liuk tuh padahal ceulina mah mepeg teh ceulina teh sepi leuh atawa ngaguru kaasupan gaang we tadina bro hayang teu katingali wibawa tuh aduh anjing ceulina ngucur ceulina mencret anjing aduh nyangakeun semua pangabaktos Gusti diterima ulan tuh cek aing oge sakitu deket ulan aing jauh ka deui kan Gusti tong dijawab percuma ka capek-capek mending meser obeng we keur naon obeng rojok ceulina tuman nyangakeun semua pangabaktos Gusti ai ditarima sia teh naonana ieu naonana naon kadengena si ieu nya ampun ya Allah ya Rabbi ceulina disoder beujeueun kita merong ka ieu merong minta tulung Ani kita hantu. tempo sagedeung-deung ge merong geura tempo geura tempo ya ayo jangan malu-malu aku menunggumu Elgio lihat mama Cilu
Bah. we berong gitu. Ngaranna teh LGO. Bapana LPG aja. Aing teh apalan sekalajo aing teh. Pe. Songo ciabo bangke. Songo ciabo bangke. Alhamdulillah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir jeung batin. Sami-sami sumuhun alhamdulillah. Hampura dihampura hampura. Dihampura tekenging kitu. Dihampura aja. Cek aing ge dihampura. Lamun batur minta hampura teh hampura gitu. Pan aing ge kitu. Cek aing teh bete ngomong teh hampura. Ulah heureuh teu hate. Ulah teu hate urang pada saling lubarkeun. Komo urang jeung baturan urang teh bakal panggih deui. Aing ge nyaho ajeng cek aing dihampura nepi ka bedang kitu. Dijieun tina naon hate maneh nepi ka teas kieu. Dihampura anjing. Ulah dendam kitu. Dihampura anjing. Geus ulah dicengcerikan anjing. Dicerikan saha sia aing. Beda-beda teuing. Gitu dihampura gitu. Teu ngomong anjing. Macelina isya alhamdulillah urang nya dina bulan beres lebaran teh urang teh paneu alhamdulillah. Cuman biasa pan urang teh silih kirim jeung tetangga naon cuman kamari ge hatur nuhun katampi kuehna ku abdi. Eueuh nu ngirim sia anjing. Naonna eueuh nu ngirim sia naha kueh teh meni kurang uyah. Di mana ya kue masih uyah sih teh? Alhamdulillah nuhun katampi pisan. Teu ngirim kue. 2 keler. Katampina mah demi Allah hiji. Teu ngirim anjing. Digana nu nganterkeunana mun hayang tapi teu nuhun jazakallahu khairan. Mudah-mudahan kasihan salira teh dijamin ku pangeran digentos ku rahmat pitulung pangeran. Teu ngirim kue. Eta opor raos pisan. Luar biasa eta opor. Opor anjing. Nu masak opor saha aing mah henteu. Alhamdulillah nuhun. Kesangka bersih hati geuning maneh teh jak. Bageur geuning maneh teh. Lan. Cumohon. Oh, sae. Gusti mangga. Bade open house. Sae mangga iraha open house na Gusti. Omingon payun mangga naonana. Cumohon. Abdi MC na Gusti. Tenang. Naon? Cumohon. Tuh, ieu mah apaleun abdi masuk MC sok dakwah hong ku abdi mah. Nya naonana? Cumohon. Sagala rupa ulah. Oh. Kayak tuh hiji-hiji lir ya dia. Eueuh nu ngomong anjing. Diuk anjing diuk.